lamun urang nyaritakeun hikam bakal tibalik tan mantak balikeun maca hikam mah eta ti guru atuh da kumaha malikeun anak kieu ye kumaha hese tuh urang nu ka ditu horeganan lain kitu tah mah bahasa guru balikeun keyakinan nu tadina Allah aya dalilna aya dada melana ku ari mah lain aya dada melana dalilna aya Allah ngan teu meunang waka kitu lamun urang can endek berangkat Solo ulah tetep bae mah mantap teu pati dijerokeun teh ge beusi urang pindah ulah urang mah makom syarat bae makom sake lamun geus beat mulai teh kitu sorangan oh jah heueuh gerak urang ternyata digerakkeun ku Gusti Allah horenganan je atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ka ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantap ulah meta sorangan arih nafsaka minat tadbir senangkeun diri maneh tina uras-urus dunia pamakoma bihi gairuka anka la takum bihi li nafsik di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah ulah sok milu-milu ngurus siapa ibadah ka Gusti Allah dunia aya nu ngurus urang mah lain aya ibadah nu dititah ku Allah henteu ari dunia nu diurus ku Allah kurang diurus aya sia ikut campur urusan aing cek Allah bloon amat balikeun ku urang eta mah makom syariat lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang urusan dunia turun pangkat urang aya sir bae hayang kana dunia turun pangkat kunaon dipake ka hayang jata mah urusan aing anu diudag-udag ge ku aing teu dibere mah henteu bae cak Gusti Allah anu henteu diudag-udag ge ku aing dibere mah bae yakinkeun urusan aing teh mah siapa bae madep ka aing bisa hararedan ieu lamun diteruskeun bisa hararedan datang ka ieu mah ieu ka pamajikan warung urusan tah kunaon geus kumaha Allah bae mah coba tak diselang-selang gak ieu bahaya ngaji hikam mah bahaya ngaji ieu bahaya madak diselang-selang ieu mah asalnya bae heula engke lamun praktek mah kitu sorangan urang ge isuk-isuk sorangan urang lamun diuk bae neuleuh jelema hilir mudik ya Allah ya Rabbi salamet tamoal teh si jelema ngudag-ngudag nu ka pabrik nu ka pasar pan geus diurus ku Allah kok make diudag-udag asana cilaka komo lamun teu make aturan syariat aya maling teh aya korupsi teh duh cilaka jasa eta teh napakuran eta bae ge waduh teu bae bari diuk ibadah nu panggede-gedean tapakur saatin afdalu woh bin sabaraha tah tanyakeun Habib Rojak deh nu mah Habib Rojak mah tilok salatnya nama tapakur bae bari ngaroko nya nama siet beak rokok meuli deui nya nama ajeuna mah salat henteu tapakur henteu